gayung barsa gicing cek enam sih aduh meni hayang napalkeun koyo ka sia da ieu cicing gayung barsa mutnal aya jalan komo mentas mobok manggi gorowong naon sabab meung paraja Dewi Lesmini Puri keur kagendam birahi ku hidup jaga lamun hidup daek dikawinkeun ka Dewi Lesmini Puri yakin muarek kasahamikeun ieu tahta kerajaan negara Astina mun henteu kahidep katurunan hidup ti Dewi Lesmini Puri kitu tah eta kasih nu matak mang teh nyambut anu luar biasa kulantaran keur urang sarea lain rek mere racun aya sanes atuh peluang gede ceung hayang ngadengekeun ti hidup kumaha cing kira-kirana dipentak kadewasaanna ti hidup mangga kasep masa depan cerah geuning agan nya bae keras kulana syok waler hidup wejar menang-menang lara den atinera petenge ati nira solendra salin pawarasa salin pawarasaan kalawan Raden Gatot Kaca sakedapan boten ngawangsul gali margi jauh tina dugaan anggang dina sawangan tenyana bakal kieu jadina bari emutanana dina hate galecok tuning cangcaya kitu numutkeun ujaring carita ya dunungan dulu juragan Gatot Kaca aya nu ngalamar dulu jaga bingah bulan dulu wah aya bahan deweknya sugane tu daola si teh dina ladang calung teh urang bisa umroh heeh bagja tina menan deuleu teu sangkanya milik dunungannya euy teu kapalangnya euy keur mah terusing madu terahing kusuma titising andana wirid terahing dewa kamanusiaan sidik indungna ratu bapana Arya anakna ngabahu raksa dua jabatan di sipil jadi kepala daerah di Melajang Tengah di militer jadi lurah tamtama negara sabulan teh 2 amplop ayeuna dilamar ku anak raja bayangkeun ku sia hayah jelema seperti kitu mah jiga kaca mah moal nepi ka ngadenge token listrik di sada jiga aing moal pusing mikiran beas moal nepi ka dagang es teh digoblok-goblok ku batur moal nya moal boga hutang pay letter moal moal berjanji moal berjanji di Bank Emo sugane deuleu mere bagja ka dewek nya sugane dewek hayang naik derajat dewek ceung kasep sok jawab sarebu ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengat tinggi ya bapak nanging parendene kitu anu dipalar sing pada salamet anu dipalar sing pada lugina hate margi lamun muda kana katangtuan pertikahan teu disandarkeun kana ridona kolot duana baraya tapi kena cinta antawis jenis sareng jenisna nya dina mangsa hiji jalma atawa hiji jajaka ditikahkeun ka hiji gadis
di antara dua nana teh nyata kudu aya cinta atau sir birahi. Nyata pikeun ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawaddatur warahmah. Nanging Gatot Kaca rasan ieu sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaan. Hapunten deui. Naon? Moal bade nampi kana ieu lamaran. Ulu. Dedengnya teh nolak imbalan. Naon kasang tukangna kasep keke naon ieu teh? Alasanana? Cobi. Rarasan. Dan goreng niat eyang dongkap di naon alasanana teh? Da kumaha aja daw ka sia. Ngan tegan wae si teh. Naon alasan itu? Putra panjenengan teh dina mangsa ayeuna tapi upami salera percaya. Bujeng hinga kanyaring tengimpi-ngimpi aja. Make jeung kedah ngaliwatan pertikahan sagala. Margi upami salera percaya ke putra panjenengan. Yen Gatot Kaca nepi kain teh can kaancikan sir birahi ka can kaacikan rasa nyaah ka wanoja. Teterang kumaha ai rasana cinta. Teterang ai rasana bogoh. Sokomo bari jeung ayeuna diadu-adu kana ditikahkeun ampun paralun kangge putra panjenengan. Edas. Karah teh eueuh sir birahi. Ya. Nah hidup can pernah bobogohannya. Racan. Wah. Dau. Piraku. Sapiraku. Can pernah bobogohan. Racan. Bo. Bener jaro, memang can pernah bobogohan Gatot Kaca. Sapanjang ningali talajakna di negara Amarta teh memang can pernah bobogohan. Bo, water normal. Nyeta, kelanan. Tapi ayeuna po awewe mah aya rasa kita resep. Pan loba rupa-rupa awewe teh, aya nu jangkung lenjang, aya nu gendut, aya nu korodok, aya nu lemes, beungeutna teh. Ya. Aya teu di antarana eta awewe nu tingali sapanjang anjeun hirup kitu tah ngaheureuyan atau kumaha dacan matak ser-seran eueuh dacan sugan aya kitu hayang ngaheureuyan aya lempeng pisan bo kanu beuki udut kumaha nepi ka kitu padahal dunya nyampak beunghar eukeur ganteng eukeur gantengnya sembada dunya nyampak bager ongko Dewan Wahyu marukana itu bisa nya aya meureun padewan piraku kasep asa piraku asa pamohalan eyang sakieu kakolotanana umur tunggang gunung paribasana aya ka resep mah ka awewe bobogoh wae teu munafik resep keneh kanu lenjang resep keneh ka budak ABG budak SMA resep keneh timbalan sing percaya ka putra panjenengan nampi mendau leres pisan ieu mah dasar tina birahi kaula dacan aya ngancik di diri asa piraku teuing ai hidup mah parsok ngapung geuning mangsa ulin ke kampung-kampung ai di kampung mah wanojana geuning ai WC na teh di pacilingan teh sok di luar di walungan di lagar bulana kungsi meureun ningali awewe nu manis sakaliwat mah nya kantos katingali teh gunungna kumaha rasa biasa wae dulu itu aduh heueuh anu daya nu ser-seran atawa ngadak-ngadak sareng-salana daya bo atawa ngelel we letah keluar saeutik henteu atawa kumetab percaya jual kaca mah dewek saksina imana kuat aing mah teu bujeng hinga awewe anu keur mandi ketingali kitu awewe ditiung itu ieu ngabayangkeun sarnud we aing mah udah geter sawak-awak tunggu jeung ingat kitu ieu mah aya cangcut di poe wah
ngahulang jelma wah handbody Agur naon handbody. apaan aing mah huri kulitna nya Euy ngamut kitu. gitu maru kana teh oge cing jaro kumaha ieu nepi ka kieu ya aduh cing sangkan laukna beunang caina herak sabab ieu eyang geus era ngajanjikeun bakal jadi kanger suyudana ieu caritaanana Paur ka bibirang sadaya-daya nah jauh tina panyangka ieu teh ama tuh nah ieu Naham nyalah. olo we kasep olo Carana sakajadi. kumaha we carana atawa kasep kada kasa dimbalan ayeuna mah daek we heula masalah bogoh mah engke ogetik mangsa baheula kolot baheula mah diadu-adu ku kolotna teh kadang-kadang teu panggih heula juga pruk dikawinkeun tapi geuning teu burung we aranakan Teu burung we langgeng. teu burung we lana rumah tanggana balik-balik kanan anu ka bobogohan 8 tahun 10 tahun kadang-kadang kawin ukur 2 bulan Sakiceup bulan. sadaya-daya eyang dina rasan ieu moal ulah bade mamaksa ka putra panjenengan bilih kaituna nu dijaga teh pikeun ngabeungkeutkeun tali mimitran antawis Pandawa sareng Kurawa tapi anu jadi hasilna teh kalahkah leuwih rongkah kawonan antawis Pandawa sareng Kurawa kulantaran rumah tangga awet rajitna Gatot Kaca sareng Dewi Lesmini Puri Tuh. ukituna panuhun sing langkung jembar eyang Arjuna olo Sing sae ngolona gulana. cing kasep wayahna turus kaula Nya. sanajan bari jeung hidup teh anak lanceuk ka Kang Bima tapi tunggal keneh anak Arjuna Sami keneh. dalamun teh mah Dewi Lesmini Puri bogohna ka Abimanyu bakal dipaksa ku emak ngan kulantaran ieu budak teh bogohna ka hidup panuhun sing daek heula ampun paman ulah bade maksa ka putra panjenengan ih agan kedah kumaha atuh Teu. atawa kieu we atuh nah dibere waktu ku mangsangkan anjeun mikir naha 2 poe naha 3 poena Ya, sobi. sangkan anjeun bisa mikir leuwih panjang sangkan anjeun leuwih lugina hate dina nyokot kaputusan anu wijaksana kumaha kinten-kintenna kasep nah kitu sae paman pasihan waktu putra Gatot Kaca sok sabaraha poe kira-kira nyuhunkeun waktu we 20 tahun mah pikeun ngemut Wah. naon dedengean teh 20 tahun timbalan ngahi naonan wate punten agak naon se teh bo nepi ka kitu Kaluluasan. pantes kaludungan nepi ka miheulaan kitu jaro nepi ka asa aduh Hayang ka alam gulana. hayang kapake si urang ngajar nah jadi rame Kisruh ka. jadi kisruh eta bapak aing nying hareup anak keris mah mun gojojos mah Kumaha mau dikocecen. Wai Hari. seueur Roh. naonnya giling Elik. giling tingali mencos tingali Sakitu seukeutna. hayang warisan jangan dibagikeun bu nepi ka kitu Hayang Gusten. Gusti hayang almarhumah meureun si agan nepi ka kitu paat ningali heuh jadi kitu leuwih bingung naon sia nepi ka kumawani sagala make jika hareupi punten dagang Luasan. ulah dugi ka sae ulah dugi ka terasan jadi awon kieu margi bilih jadina korban ieu tuang putra margi pihak katilumah bakal suka seuri ningali adu dombana antawi sepuh sareng putra sokomo ieu teh figur juragan Gatot Kaca nganyedok sia nyingka sawios nu naon atuh sia teh Ya.
lauk buruk milu mijah Syekh teh. Seun saya kene lauk buruk milu mijah tiasa kene hirup di batan lauk mijah milu buruk kalancur kabeh. Coba Daya puluh. nepi ka malik-malikeun da tadi balikeun mah tutung heuh da sia. Teungeun koplok. Si balakutak sia. Nyingkah maneh Semar. Agan tebihan agan. Tuh. Moal bade beres roes ieu kajadian upami kieu carana. Lantos bulan. Paman, dugi ka mamaksa saleh panjenengan. Kaula sanes nampik tapi kaula dina waktu ayeuna boga pilihan sewak. Waduh, nyingkah. Kurang ajar sawios agan ulah diudak nyingkah naonan Asia. Ulah agan. Ulah. Paehan tuman. Kurang ajar sia. Penasti keresah yang tumampah. Semar Badranaya sejak di alam roban itu bleskeun ka salirana. Nanging ieu Semar leungit tanpa leuwih, ilang tanpa kerana di ieu wewengkon Madukara. Rasakeun waduh si Semar ngaleungit. Miles bulan. Leungit. Turunan jurig jarian jadi ulah marukan eta cirina bau kelek. Nah kumaha dikukur segala tuh ginjal teh. Kumaha sigan kaca kabur? Hah? Nepi ka kieu mang jauh-jauh di dieu. Miceun waktu bari jeung mawa paisan kosong bari menang pagina ieu. Menang wibira. Punten mang sejati warah ku kaula sigan kaca. Para padega. Bejakeun ka sajumlah para prajurit. Kepung waku buaya mangap sigan kaca. Tong dibere hirup paehan kumaha carana sakapola. Ayo. Podara jaro pencit kuriling tes sekolah ngajar. Teu bisa mulang tari mah tes sekolah ngajar teh. Nya. awang usul putar mah Ya. Bapak aing ngaleungit deuleu. Miles akal. Eta biang keladina teh. Bener-bener teuing hirupna teh. Tuh, ilikan heula tuh. Aman kah? Belum. Aja. Udah goblok sih. Ya. Naon deuleu? Aya nangga kana beungeut aing. Ya. Ade ya. Ayah, dina bulan. Ya. Si goblok. Naonan si dek. Jempe. Nah kenaon? Keur nyumput. Di saha? Di maneh. Wage laos ya. Ayo nyumput bebeja. Naon sia? Naonan si lain. Naonan. Si lain naonan mah. Datang ka dieu teu kaur, datang ka dieu recok, teu kaur datang ka dieu masalah. Teu kaur datang ka dieu jadi lalakon sia mah. Yeun kaributan. Naon kitu si teh? Yeuh, tong mamaksaan teu suka. Sakirana teu hayang mah gatot kaca matak naon kawinkeun tak kuring. Ya. Haru daek. Pah! Aduh. Nepi ka teungeun sia. Aing teh sudina ge aing anu bakal ngamukna ge lamun sia dikawinkeun mah. Goblok ya tong goblok siang viral sia. Hah? Yang FYP. Keun besok aing goblok kami umroh aing lah. Hor. Karena beunghar dadakan. Ulah tong sok kitu di dinya deui. Di dinya teh pantes teh hiji kolot. Beuki luhur teh ibarat pare, beuki eusi teh beuki tunduk, beuki tungkul. Eta jelema anu berilmu. Sia mah beuki luhur ilmu, beuki kolot teh beuki goblok we. Begini ceuheum. Dupi ka jadi contoh keur balarea. Tong sok kitu taun teh. Si jadi tulang. Bapak dewek disalahkeun, da yakin ngabalarea teh ka dewek. Juragan Arjuna teh geuleuh ka saurang sakulah warga ngaremet. Kabalera. Sarua jeung mengkek di karo batur sileung teh. Na teu hianat kitu peta. Hah? Na teu era ku tasbih sia teh.
Bina-bina teuing tasbih ngample sholat tara. Wow gitu. Hah? Ukuran dihormat batur mah eta mah ukuran batur, tapi lamun si lain nepi ka ngaganggu kana kawibawaan komaran negara amarta nganu hate kuring rahayatna anu bakal gilu ngabela. Lamun si lain jadi semah ka negara batur mah tak naon adaptasi lolonokan. Adap teh pake ini. Pindah cai, pindah tampian, asup negara batur teh bawa ismu sorangan, bawa budaya sorangan, pangkasa wargana babatong sia teh. Nya. Jadi tikus ruh. Aduh sia. Sar kaep teh. Naon masih sia teh? Ieu, ulah tong sok kitu. Pingken jaga tong sok kitu tinggal itu juragan dalam kaca yang dikepung waku buaya mangap sia ngaganggu kehormatan ieu dewek dihina aing teh nyembuhit ka juragan Arjuna teh nyawa kieu mah aing mah hasil sia Lapur gitu batu. Mereka spon tadi. bina-bina teuing Arjuna isi cepot udah kabur sebelum ngajar teh Sia kedudukan. kabina-bina teuing aya dibapor ke neraka kabur kalau ngajar teh di karaton daerah Marukara yen urang kedah nyangkalak newak hirupna newak paena hiji jelema sanggup maneh sanggup newak naon beurit bejakeun ka Udin nu kitu mah lain beurit tapi jelema anu aya patulah patalina ngahina kadurungan urang juragan Arjuna jelema bejakeun ka aing natenya aing jeger Cimanggu anak buah Dewan Wahyu aing bejakeun ka aing anak buah Bunda Lilis aing heeh dilesu ku aing jelema kitu mah atuh delesu mah beuki ngeunah awakna hampang meureun geus hampang bebetkeun ku aing saha jelemana bejakeun ka aing jelemana teh urang teh geus pada apa saha lain dua lain tilu hiji-hijina nya saha nyata kakasina juragan Gatot Kaca saha Gatot Kaca mana teh Gatot Kaca mana meni asa familiar Asa teh asing ulah. Gatot Kaca komandan urang Salarea komandan pusat di negara Amarta bos besar ya komandan anjir danjen Mayor. eta mah coach atuh naon pangna make jeung kudu dicakalak pokona cenah ieu mah paehan teuing tapa masalahna mah ngan cara jeung katangtuan saur juragan Arjuna teu beunang hirupna nagikeun bae ieu dan lain ku naon da ai Gatot Kaca teh jelema jago pilih tanding sudah lawan san pernah kabejakeun Gatot Kaca eleh ayeuna ngalawan urang kelas ceri secara kojor oh atuh dong bujang hinga ngelawan urang kuteng wajah eleh na kumaha maneh teh kumis gede tapi otak leutik ya teh lain masalah otak leutik na ieu mah jadi utusan geus jadi pancen geus jadi tugas na kumaha sia apan prajurit mah kitu berani mati garda panghareupna kudu goyang getih di mana aya siku singulung gelagah kecenah mau ngamuk gajah mata teori eta mah dina prak-prakan seusehan mah anger we ele lah sarua jeung sacara kojor aing ge nyaho sama ye najan Gatot Kaca sakti mandraguna tapi sorangan urang mah lobaan Batur urang mah. Hiji oge maung tapi urang penjaga maung. Pan urang seragam biru. Aing Persib aing maung. Maung aing maung Persib. Biru beda deui
dan biru-biru tetep eta masalahna keresep jeung hobi tapi Gatot Kaca bro pikir lebadinya otak pakai siapa Dan enteng-enteng. sebelu siapa ya dengekeun aing komandan kudu ngilu kana aturan urang ngilu sia Ulah baha. rek itu rek ieu sanajan badai ombak menerjang tetap Harus semangat. bae untuk semangat pan aya paribasa mau pae ninggalkeun mau pae ninggalkeun nanya sih teh mau pae ninggalkeun naon ninggalkeun belang singkobak mau pae ninggalkeun belang gajah pae ninggalkeun naon gading manusia pae ninggalkeun pamajikan lain kontrakan lain atep manusia pae ninggalkeun cicilan emok ampun manusia pae ninggalkeun amal dasar tah kompak najan itu hiji jako urang opatan kepung wakul boya mangga tingalikeun pasukan anu siap sok persatuan temongkeun kokohkeun temongkeun dina barisan siap gerak hormat gerak siap gerak isa di tempat gerak eta pedang goblok kena kerong aing dia dekat tingali seron wareup tah rapet teuing atuh sia teh siap gerak lencang kanan gerak ka dieu kadieu ai kanan teh katuhu basa Jawana tengen basa Inggrisna right siap gerak lencang kanan gerak ieu kanan mah ieu mah kiri pan ieu ge kanan kiri ieu kanan siap gerak nada iya nah kumaha sia aing komandan leuwih nyaho rek nurut moal bade aduh sia teh Menurut ke komandan. kasih ke komandan balikan deui siap gerak lencang depan gerak siap gerak lencang kanan gerak siap mah Bodoh-bodoh. dipingpin ku aing ripuh we sia mah kanan mun itu kanan mah eta mah kiri komandanna ka itu maikna geura sok komandanna maikna ka itu nitah aing lain kompak Tuyuk. siapa sok siap gerak lencang depan gerak siap gerak lencang kanan gerak denyo tak eta siap gerak Eta bener. itu anak buah gue dasar kau komandan beong panona Komandan kotokeun. sok siap gerak lencang kanan gerak astagfirullahaladzim Cikene bener eta. kabina-bina teuing piraku ku aing disabet beung teh sia Cikene dicontohan atuh. apa mikir gitu salah kanan kiri kayak jadi kapan kayak jadi sok balik kayak jadi bu nupikan nita si dimayar henteu ka aing teh sok ya siap gerak lencang kanan gerak tenyo teta Eta bener. tah komandan tong turunkeun tah kokodna muter ka itu mos mangap Huruf kampung. najan riweuh kajadian kieu Dari kayu goreng tungtungna. bapak di leungit deui ting ka mana
Ngeleres. Si cepot gowok mewel di. Kunaon? Hah? Kunaon seurik? HP na leungit. Khawatir mana. Heeh. Supir HP lagi. Make jeung ngusir nikah kaing cenah ngusir kaing. Kabina-bina teuing lu dedeuh teuing juragan katot kaca. Sugan teh moal kieu balukarna teh. Le direk belah kulon eta dorna sisirian jeung Aswatama. Kepong wakul poya maaf. Ege. Kebuk. Tewak betul. Tewak betul. Nah, ieu prajurit kenari daratangna. Wah. Tewak. Tewak. Gatot kaca. Anda haba. Gerak tungku kena cukup tenaga serapan. Gerak tukangkeun pandangan anjeun. Anjeun bakal ditewak. Naon salah kaula? Naon salah kaula? Teuing atuh. Eta sugan salah naon? Lebih ka kitu. Lamun satiap ngajieun pancen ngajalankeun rupaha pagawean kurunya heula alasanana. Pokona alasanana ti para badega di wewengkon Madukara kedah newak hirup rek paena. Nepi ka kitu. Tugasna gitu. Anu aya patula patalina pribadi kakak mawa karena kepentingan pejabat di negara Amarta utawi di daerah Madukara. Awas, ayo. Anjir teunerak deuleu. Waduh. Rek teunerak kumaha da kulit beusi tulang wajah manehna mah. Komandan make ngojok-ngojok aing ka dieu duh. Kan. Kapan cek kayak gitu? Jakal bieu lain gitu. Eta kepretan nepi ka kitu deuleu. Udah kumaha Kang? Heeh. Prajurit ngarontok mana teh ngagewar saeutik bari gagendong macan ka dieu tah nyalingkar pandanganna teh. Ya. Raketak alah geus di dieu di behen kitu tah. Bledak. Pawawang. Pasti atuh. Peluk. Mata ngalam preh biji lu gitu. Aya kitu tunggulan teh. Kepretan nepi ka kitu. Model kepret aing keur ngorak kitu pisan teh. Basa ngepret naon. Basa ngepret bancet. Nya. Bancet melong ku aing di dieu. Melong ka aing. Dikicep-kicep leuh. Kejebian. Kirim-kirim naon sih teh? Melong we teu ngomong-ngomong. Deketan ku aing. Bledak. Kawawang. Teu dar benang da kalangan ku batu. Aing nu kawawongna da nyeri. Tapi ngapret banget. Ai juragan Gatot Kacamat dina dampal panangan tenggelan saktina teh. Kang. Ai nu janggaran dawa lama tina ieu Naon? dina siku. Sia siku kumaha ya? Hah? Tidak siku kumaha. Dina siku aing mah. Musuh datang ka dieu aing sampakeun mah siku kitu tah. Mata. Harokana. Beunang kana hulu angeunna cenah teh. Pasti atuh. Sadana ge kitu. Heeh. Mati seueur. Tuh. Harokana kumaha? Pasti Kang. Dina siku, cantina leungeun oge bisa aing mah. Aduh. Marukana rek kudang depan musuh teh geus beunang ku siku. Teh kudang deui pan. Takol huluna. Naon kau? Buah es tukang ngomong teh. Aca. Nya. Haja lama musuh rek kudang. Takol huluna. Oh benar. Datang. Marukana kumaha deuleu. Ngabongohan udang aing geus ka itu kok. Kumaha? Hulu main aing. Wah, benar. Budak teh kana irungna teh. Pasti atuh. Aduh. Nya. Nari atuh. Awak aing mah da saraan. Tembujeng ingat kitu kelek disadak kuring. Kelek di sana kumari. Tinggal kelek aing. Cikan. Dengekeun tah. Tuh. Deh. Kelek tah. Kelek laras. Bulu